panon poe geus biji ti kulon eta tanda-tanda karuksakan dunya syariatna. Aing ilmu teh kudu tama syariat, hakikat, tarekat, makrifat. Kaituna iman, tauhid, makrifat, Islam. Ta eta falsafah urang dunya nepi ka kitu. Dalamun dibaca mah ku urang nya bener ti wetan keneh panon poe mah. Ceuk lahir mah. Da ceuk kanyataan oge sabenerna mah bumi anu muih ieu teh. Lain panon poe nu maju. Ngan ieu mah ceuk babasaan jalma we nu aya di marcapada. Jadi cinek nama panon poe biji ti kulon teh bangsa-bangsa anu ngabogaan budayana geus laleungitan, komo urang katimuran mah urang timur. Ayeuna teh sasatna budaya-budayana ge geus budaya barat. Hartina teh hahargaan kumaha ceuk urang barat, kumaha ceuk dolar. Tuh, katimuranana geus leungit. Ta panon poe biji ti kulon teh eta. Tong bujeng hingga ayeuna atuh budayana kadaharan da geus gengsi urang amarta urang astina ngadaharan kulub tales kulub sampu da gengsi da eta nu dihakanana hamburger, fried chicken, Dunkin Donut, pizza nu matak panyakit teh alanyar.